Pokoknya mah ulah hilap, like, subscribe, and komen. Laras pisan. Nu moyok Disambat, nu muji, dihormat, anu ngijik, dilelewe, anu haan. disobat. Masya Allah. Sunda Komaraan, parentu seniman, berhargu sarjana, dinawirang karawitan. Gan bedul teh mitra cek dan Suryana Jurhatena kalakan nembelehkeun ka dirina sorangan. Hayang nyaoso teh sugan aya urang dinya nurek ngarewong. Padah tadi aya kajadian mata kemeng. Ah, Mang Mardi masuk aya wae. Make ngaremokeun. Maksudnya sugan wae aya urang dieu nu ngalamun-lamun. Nu ngalamun mah rata-rata barudak bujang atuh agan. Saha nu teu hoyong kalau sakitu merencengesna. Nanging semet ngalamun wae lah da suseur nama tain warantunan taneh agan daripada ngarakukeun ti katabihan mah. Maksudna ngarakukeun kumaha? Ngadu muncang, ngadulang layangan, paribasa ditumpangan den mari eta teh agan, ditumpangan den teja nu kenging asa bagja ku kalangkang. Resep we pada ngagonjak asa heueuh jadi bobodoh itu. Nanging ari srog mah teu kecet-kecet tu wantun ngaret-ret acan. Teu aya agan. Urang dieu mah teu aya nu wantun. Ari kitu ngamanah agan teh? Ari Mang Mardi sok aya wae cek dan Surya bari nong toyod. Lempangna digancangan. Mang Mardi ngagedig nuturkeun. Ka mana Mang Mardi balikna? Oh, pada ka ditu. Di rompok abdi. Di mana? Di Karanganyar, geger Mas Sigit. Hayu atuh, tembal den Surya. Mitra kaum dangu. Nu lempang teh dipirig ku sora jangkrik, dipapagkeun ku angin peuting, dialokan ku sora londok di kebon ganyong. Duanana teu ngaromong nanaon deui. Nu kadengengan bleg-bleg-blegna sora dampal suku ninggang kana lemah. Tah dugi kadinya nya mitra. Tung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, berang geus kaganti ku peuting. Panon poe geus ti tadi keneh nyirekam nyumputkeun cahaya nu sapoe jeput manceran alam dunia. Pancena ayeuna mah dipasrahkeun ka sakadang bulan jeung bentang nu tingkarti pikeun ngahibaran alam pawanangan di palebah dinya. Ku cahayana nu saya aya. Dina kaayaan anu samodel kitu wanci tengah peuting sabot sawatara manusia keur talibra dipepende ku kacape sarta diayun ambing ku endahna alam pangimpian. Den Surya hese pisan rek sare teh. Taya pitunduheun inget wae kana kejadian tadi di Kubangkul teh. Ari kuno gelut-gelut kitu kumakarepna teuing. Ieu mah jadi pamikiran soteh boanya aya nu neundeun pikir kanden mari atawa karayina. Enden suteja atawa enden teja teh.
Nilik sakitu bangun toh-tohanana mah tadi nubuk-buk di luar teu mustahil geus pacanggeud hate oge tanpa sakanyahoan kolot-kolotna. Tapi ari ras kana tindak tanduk enden mari asa regreg. Manis siga nu malang kabina-bina kadirina teh basa rek ninggalkeun nurunan teh karasa keneh muntangan sakitu melangna. Aduh, narek aya pejadian naon atuh ieu teh? Mani ku hayang geura isuk. Hayang nyaritakeun kejadian tadi ka harja. Ceuk Den Surya bari meremkeun panonna geus ngagayuh ka janari kakarak ngalenyap nepi karada kaberangan basa hudang isuk teh. Mitra kaum dangu, singkat carita hanjakal harja jeung Mirta giliran pere poeta mah. Bagian Sukarta jeung Adma nu jaga teh. Sukarta jeung Adma. Den Surya teu conggah teuing ka dinya mah. Dadina nyarita teh sok sahinasna wae nu duaan eta mah. Teu cara harja jeung Mirta. Nepi ka geus asa kasobat jeung harja jeung Mirta mah. Kawas beunang ngahaja ngalayankeun dunungan teh tukang heureuy jeung tukang banyol. Ku pinterna Bandara Wadana nyetelkeun upas-upasna teh sarua sifatna. Nu conggah jeung nu conggah deui, adu nu cicing jeung nu cicing deui. Beda ari rumah tangga mah biasana tibaliknya. Rumah tangga mah biasa nu cicing jeung nu rame, anu rame jeung nu cicing. Nah cenah manggang mama rumah tangga. Atuh henteu nya mitra, kitu we pokona. Cagar mitra kaum dangu, teu kacatur dina carita poe harita mah. Da Den Surya oge teu wakca tina perkara nu kungsi karandapan ku deurina basa diimahan Den Mari teh. Urang kocapkeun deui isukna. Basa Mirta jeung harja geus aya barabat ku Den Surya didongengkeun papanggihanana. Tah kitu caritana teh Kang Harja. Oge Kang Mirta. Ceuk Den Surya mungkas dongengna. Harja jeung Mirta ngarenjag. Tah. Geus mimiti aya nu kitu geuningan ta Mirta. Lain antepun sigana mah oi. Moal salah nu rek ngarah-ngarah ka agan. Lang Mirta ngahulang menang sajongjongan. Ari eta pipi kunaon Kang Harja sabareuh jeung geuneuk kitu. Anya eta tidak agor agan. Tidagor? Semohon. Tidagor di mana? Di bumi agan kamari teh lulungu bari nantepan subuh ari jedak teh kana sisiku. Nya oi, asa teu kaharti kuing mah. Ceuk Mirta nyelang nu keur ngobrol. Teu kaharti kumaha Mirta perkara dewek tidagor. Lain perkara tidagor eta teu kaharti so teh ngeunaan caritaan agan bieu. Nah make teu kaharti. Apan geus puguh kitu make teu ngarti. Agan nganjang kan Den Mari aya nu ngahihileudan. Keheula ameh puguh pikiranna ieu teh. Ceuk Mirta bari kerung pok neruskeun hanca omongna. Kan Den Mari atawa ngandeusan ka Bandara Pangsiun. Alah kawas jaksa wae maneh kudu jentre nya kan. Kan Den Mari perlu nama. Ka Bandara Pangsiun mah minangka sunahna eta mah. Sanes kitu agan. Ieu juragan jaksa palayan uning agan. Ceuk harja ngece ka Mirta. Den Surya seri koneng bari ngalius. Sanes kitu agan. Abong harja jaksa sagala dibabawa kieu agan. Palebah etana nu teu kaharti teh agan. Nyata kaharti palebah mana deui Mirta.
nya nu ngahiledan teh meureun nu hayangeun kanden. Padahal sakanya uing mah sah atuh urang dieu nu hayangeun kanden mari boh karaina oge. Ari Mirta yo piraku kanu geulis eueuh nu hayangeun. Tukang dongeng ge hayangeun kanu geulis mah. Cagar unggah jelema ge geus badeukeun belagug. Hari semat hayang mah sarere oge nya meureun. Tapi nempak nepus maneh meureun jelema teh atuh harja. Semat ngalamun mah jamak tapi moal nempi ka arah-arahan dulu. Mirta masuk aya wae kan. Pajar-pajar moal ge pan geus bukti kitu saur agan bieu. Tapi ya naon? Ari ceuk uing mah asa kudu sejen maksudna nu di luar harita teh euy. Siga-siga bangsat bangunna teh kapergo tuluy ngalawan. Kapergo ku saha? Mun kuronda mah meureun geus pasti bebejak anu kagungan bumi da lo. Meureun ku bangsat deui kapergona nu pada rek maling. Cara dipang rumasan Bareto. Ari kitu kumaha Kang? Tanya Den Surya curinghak. Aya nu bade maling karorompok nasa geuning harja. Eta Mang Winata. Tanya ka Mang Winata gan, sok atuh caritakeun kainya. Kieu agan dongengna teh. Ti isa keneh tos ngadedempes agan. Dipipir wancit tumorek ningali nu dahat dohot siga nyamperkeun disangkan nu bade newak ari bade lumpat tos ka pamang caket mereka dwe tanda parah deui nu ngadeuketan teh ditarajang sing horeng nu dahat dohot tadi ge bangsat keneh agan panyangkana ditarajang kudu gaduh rorompok panginten der we galungan kakupingan kuno dilabat teras we dikarepung sareng tetanggana dugi ka kacarekna dua nana. Nah kitu agan ieu ge nu kitu rupina mah kitu agan upami harita di kepung mah kin agan lain ceuk uing mah harja lain nu ngahihiledan urusan den ieu mah lain-lain moal anu waranieun urang dieu mah deuleu ceuk Mirta atuh jadi buntu we ngadenge caritaan Mirta kitu mah Den Surya teh Mitra. Tapi aya nu regreg kana hatena. Pedah tadi ngadenge asa moal aya nu wani ngahalangan. Mitra kaum dangu. Tapi beda deui harja pikiranna teh Mitra. Da puguh harja mah geus narima surat gelap teh. Turug-turug manehna pisan nu peuting kamari kapapag musuh di kubangkul teh. Nu batak kunaon pipina nepi ka ayeuna oge masih bareuh keneh jeung geuneuk. Ari caritana kieu Mitra. Barang nyaho Den Surya rek ka kubangkul, rikat harja miheulaan ka ditu rarencepan bari diharudum ku sarung. Diwanci isa keneh geus sampego dipipir. Nyaeta maksud teh rek ngaping ngajaring bisinya sakumaha ceuk dina surat teh. Sakapeung dengdek ka si Rosid curigana teh. Sakapeung asa piraku da itu mah puguh ka Nyi Juju bogoheunana. Beuki dipikiran, beuki panasaran harja teh babakuna melang kadunungan nu geus asa ngahiji hate. Jam 8 nenjo nu lempang mapai jalan balai teh. Ngadeuheusan muru ka golodog moal teu sea ceuk pikir harja alias Den Surya teh. Najan rada anggang bade jeung poek oge apal kana rengkakna jeung dedeganana. Tapi barang lila-lila saha itu nu ngaringkang siga nuturkeun? Siga nu goreng teh kan make jeung salungkar-salingkar sagala. Ceuk harja dina mangsa harita. Ngomongna jero hatena bari tatan-tatan. Yakin weh kana eusi surat teh. Yen aya nu ngarah-ngarah kadununganana. Rakatak harja magahan beber tuluy taki-taki tur deku sabelah. Mun itu tembong rek kumaonam kari sabrut wemehna tembruna rajang. Tapi di Arab-Arab teh bet henteu
henteu kalah kanyalingkar itu teh katukangan dapuran kembang tuluy cempergo di dinya. Teuing sabaraha lilana harja ngahehero di pipir imah bandara pangsiun ku Bangkul teh. Awak ting jeletot ditabuk reungit jeung rametuk, cangkel jeung kesel babakuna mah. Tapi itu anu tadi selingker di tukangan Den Surya teh anggar jongjon weh teu incah balilahan. Nungguan nuker manggih karesep teh meureun najan sapeting jeput oge moal karasa ku itu mah. Alah jadwal teh ceuk harja teu sabar ngagarentes najaro dadana. Asa mending jadi panglayar aing mah. Sanajan dipulak di dapur oge ngopi-ngopi mah seubeuh meureun. Ari udur ge teu wani aing desasat dipocongok ku musuh. Cek harja bangun kesal. Sebuah kuai weh manehna teh geus teu puguh bilangeunana. Mitra kaum dangu, singkat cerita di imah bandara pangsiun ku Bangkul. Telila kadenge Den Surya sadamitan. Tah moal salah ayeuna narajang nu carang pego tukang dapuran kembang teh tah. Ceuk harja ngomong laun. Ari geus rek nahaon ngahero di dinya, ari teu boga maksud goreng mah. Mitra, ceuk hitungan harja harita asa kudu kapiheulaan lengkah mun manehna di dinya wae teh atuh ketayap harja keketayepan dalaunan rek ngadeukeutan golodog di sasaran lengkah teh sieun kanyahoan ku si itu teh orokaya tekuhan teu sugana pot kembang lebah dinya teh na atuh anak geduk teh goloprak we sabot hari yang ngahulang sakedeung awaing kurewas tembong si itu teh cengkat bari siga rek narajang ka dirina. Alah tibatan kapilan mending miheulan ceuk dina hatena saberut we mitra ditarajang. Itu nyakitu kawas nu mapag. Basa ku harja diheuneu satakar tanaga rikat itu ngagiwar, tolonjong we harja nolonjong. Tanaga budal kabeh nyampak kosong. Geuwat mehna Malik itu nyebrut deui. Atuh ger bae gelut. Silih seret, silih babuk, silih petakeun pangabisa dinamainkeun jurusna. Teuing sabaraha geprakan nu garelut teh. Basa itu nyebrut di narajang ka harja gancang ku harja dicingcetkeun meusan. Bari disampakeun suku galeong. Gudabig. Bru weh. Nambru. Basa diburu rek ditewak tapi si bedul teh rikat ngajajak beungeutna. Bari nangkara katu jedak. Teu kawawa harja nepi ka ngagorowok. Menang sajongjongan mah harja sesongkolan sorangan bari nyekelan pipi anu rasa bengo. Itu masih bedul geus ka mana wae. Teu wudu mangkluk teh aya jajatena, make bisa ngarubuhkeun murid ka deudeuh Ki Martawi sagala.
Mitra Harja teh dina main pona lain lalawarakeun di lembur mah geus katelah si kelid disebutna oge paingan atuh itu meniwani rek ngahuap ka menak oge jung Harja cengkat gidig muru ka jalan maksud teh wani ngahuap ka menak teh ka itu ditujukeun ka Den Surya pantesan kitu maksudna teh nong toyong Den Surya da kasapangkat Harja anu geus katelah si kelid wae oge bisa dirubuhkeun sakitu cepetna. Gidig Harja muru ka jalan susuganan deket keneh beri jeung hemar-hemir sieun dibongohan deui. Tapi waleh teu manggihna naon. Tapi basa rek tuluy balik melang ka dunungan salingker we Harja teh nyalingker ka tukang dapuran Pringgandani peuntaseun lawang buruan. Pelang deui ngimplang Telila nyai cahaya batre Srog Den Surya ka jalan kakarak harita Harja nyaho aya Mang Sumardi keur nguseup. Ah geus kieu mah aman jongjon. Itu ke Sumardi tuh keur nguseup jigana si eta. Ah teu kudu tuluy nuturkeun ka Karang Anyar lah. Da sesat kaping ku si eta. Cek Harja. Balik we. Basa Den Surya jeung Mang Sumardi geus jarauh mah maehna oge balik. Aduh nu jadi pikiran teh Mang Keluk tadi teh saha atuh aduh sate aya jeung naon maksudna saparat jalan balik Harja teu oleh mikiran. Mitra kaum dangu, poe ka poe geus kaliwatan. Sababaraha poe ti saprak Den Surya wakca kamirta jeung Harja tayana naon nepi ka peuting kalima mah. Ti memeh isa keneh Harja ngadeluk nguseup dina urut Mang Sumardi kamari ieu. Tetela disebut palalean oge. Tetela disebut palalean oge meujeuhna sakitu siringanana mah. Pantesna teh lele sarongge. Turug-turug sigat tara pati kasabaku seup di palabadinya mah. Kabuktian pisan geus kerok ngitung. Bang Uje tanya Bang Uje nu resep nguseup tah nuhun Bang Uje saweranana sabab bebeunanganna teh teu kaitung mata kerok oge ngitungna. Tekung silila nyai aya lampu baterai nyayan ti kajauhan. Beki deket nyai deui kalabah upas Harja pisan. Malah nepi ka ditojokeun pisan kana beungeutna. Geuning Kang Harja. Agan eta teh. Muhun. Pangitan teh Mang Sumardi, da kamari ieu mah manehna nu nguseup di dieu teh. Tos kenging saeur Kang? Saur agan tuker tingali cek Harja bari ngagilirkeun korang berai di baterean ku Den Surya. Sedep agan pais lele Kan tenan weh. keun geura urang cenah dipais di Surawungannya enjingnya agan ulah henteu mulih ti kantor urang ngadon tuang di rorompok. Bade ka mana agan teh? Bade ka Den mari? Ditanya samodel kitu sea tenembalan ngan ukur seri ngabelehem. Geuning eta baterai mah desa dua-dua kan? Ieu kagungan bendera pangsiun hiji ye. Teu acan diwangsulkeun tilas kamari ieu. Ka ditu abdi mah. Cek dununganana bari ngaleos. Keul agan, abdi antosan. Akang bae ka itu deui. Hah? Nya akang bari ka ditu. Tos lami teu ngadeuheus ka anggah istri. Cek Harja bari nyangcangkeun tali korang kana tungtung jorang sina ngeueum sapotong. Geuning di kantun.
Dikem sapados teu parae hagan engke we ari wangsul disamper. Bring weh duanana merupa kuwon. Sampurasun. Punten. Punten. Den Surya pupuntenan dihareup. Dipapageun kunden mari katutraina. Harja muru ka emper tukang dibagiakeun ku enggah istri. Tuluy ngawangkong jeung pribumi istri pamegat. Nu aranom jongjon ditepas hareup. Singkat carita jam 11 Den Surya amitan. Harja nya kitu dasasat jadi panglayar peuting eta mah. Teka catur di jalana barang datang kanggona kacidang ngagebegna Den Surya teh mitra. Ngagebeg. Kunaon pangna Den Surya ngagebeg? Kusabab potret purah tunggu meja. Potret purah tunggu meja teh artina potret anu sok biasa ditunda dina meja nyampak geus eueuh. Dikotek tak di teangan bisi poho kapindahkeun oleh teka tembong. Lomari diungkab nya kitu. Didinya ge luput. Hulang weh. Den Surya teh ngahulang ngaraga menang. Hemeng lain di kieuna. Saha atuh nu maling foto? Lain lebar memesan. Ras emut ka almarhum ingkang Rama. Ari potret nu ilang teh taya lian iwalti potret Ibu Ramana. Keur ngahapit manehna dina mangsa manehna umur 7 tahunan. Dipusti-pusti pisan potret teh. Sok asa regreg rasaan teh mun nempo potret eta teh. Sok asa aya wae Ramana nu tos lami tilar dunia. Mitra kaum dangu. Di zaman di Mospia kene Den Surya teh purah tunggu meja di internet kari-kari ayeuna leungit teu pupugu. Ngartos mitra bahasana? Maksudna kieu, ti zaman anjeunna sakola di Mospia kene eta potret indung bapa anu keur ngahapit dirina teh sok purah tunggu mejana di internet. Terang internet. Sok komentar we lah. Kari-kari ayeuna leungit eta potret teh bari jeung leungit na teu pupugu. Ah, nasaha nu pangangguran nyokot. Potongan hiji-hijina. Foto nu ngingetkeun ka ama. Mun teh mah aya bangsat asup karena naon nyokot tu kitu wungkul. Da tetela barang-barang nu sejen mataya nu coceng saeutik-eutik acan. Kajian kalingitan duit aing mah daripada kalingitan potret eta mah. Ceuk Den Surya ngomong sorangan. Beki di pikiran, beki hemeng. Ka mana atuh? Nama ka aya nu butuhun ku potret indung bapa batur. Atawa ku Kang Ulis kitu? Ceuk dina hatena, da sasat di dinya teh mehna cicing di mah juru tulis. Nya ku Mang Ulis merenya. Ku Kang Ulis maksud teh. Di sana keur tingalian. Sabot aing eueuh. Tuluy lalieun boa. Teu kaburu ditendeuan deui datara dikunci panto kamar teh. Ceuk Den Surya penasaran. Hayang geura isuk dina pikiranna teh hayang geura isuk. Hayang geura nanyakeun. Ari rek ditanyakeun harita da puguh geus peuting malaur ngaganggu nu kacicingan.
Kocapkeun isukna. Kakarak Geden Surya arek pok nanyakeun geus kapiheulaan manten ku bojona juru tulis. Aden, kanggo naon Aden teh miwarang nyandak potret segala? Potret? Cek Den Surya olohok. Puguh abdi teh bae naroskeun. Bere kasonong teh aya. Har ari Aden. Padahal piwarangan Aden ka dieu keur wengi teh. Piwarangan saja. Cek Den Surya beki olohok. Nyanggam nama di piwarangku agan cenah. Bade dipintonkan ke bandara Pangsiun. Sok we ku aja tadi pasihkan. Ante cek, terus mau abdi mah? Ya ulah aku mah atuh ieu teh. Tungkang nage terangan. Panyawa bandara Pangsiun nyebat nama. Leres cek, abdi mah teu ngajurungan naon. Mana we emut rupi dada pangadegna? Nu mawe teu sadak sidik. Da dinu poek ongkon yang tung nate tuh di dina taweran tuh. Basa dibawakeun sawiosmok nate. Ih da teu gaduh curigana naon sugan teh nya we piwarang agan sea. Mitra kaum dangu. Den Surya jeung juru tulis garodeg. Emang kupolah jelema make butuh ku potret indung Bapak Batur. Pikiran sea beki kaweur. Ras kana kajadian di Kubang Kuul teh. Katumbu deui ku ayeuna. Siga aya jelema nu ngademitan. Mitra kaum dangu. Dina usum mangkat gawe Den Surya inditna bareng jeung juru tulis. Kituna teh bari jeung malaweng wae. Basa juru tulis galecok oge ngajak ngobrol Den Surya mah teu pati ngabandungan. Da pikiranna kaweur mikiran pirang-pirang kajadian teh. Ti mimiti pajar si Ruyung dikongkon ku si Rosid. Tuluy ngadenge sadanu garlut di Kubang Kuul. Katambah upas harja teu ngomong perkara eta. Yen sabenerna anu gelut teh harja pisan jeung anu keur ngadodoho manehna. Ari harja kitu peta teu samanea. Da ngaranna oge upas. Sautak saeutikna boga daya panulungtikan anu demit kawas detektif. Katumbu ku ayeuna leungiteun potret. Mun kapalingan papakean atawa duit onamanan najan nepi ka beak oge kaharti da lumrah bangsat duit bangsat papakean mah. Tapi ari maling potret dirina asa hemeng. Ari ku pasal si Rosid onamanan kaharti deui dasah nu teu awal ku bebene nu matak teu daek deui oge ngelol ka imah Haji Sujai teh. Ongkoh da bareto ge semat wawuh wungkul. Pedah jeung tatangga. Mitra kaum dangu. Nunuju nganokeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Harita teka catur di jalana basa datang ke kantor Den Surya teu buru-buru gap kana pagawean. Malah ngadawung we dina lawang. Nyerangkeun liwat di jalan kawas nu jauh paninengan. Agan, engke mulih ngantor teh teras we ka rompok Agan. Ngadon tuang di ditu. Lauk lele kenging wangi teh Agan sareng juragan uli sakantenan. Cek harja bari ngangsrog. Sea kagebah asa rewas sama bukan ngalamun harita teh. Hari kitu aya naon make ondang-ondang Kang Harja teh? Har itu Agan. Pan disagikeun pesele nu wangi teh. Aya muhunnya teh mut. Kabar ku gaduh kaleungitan ieu teh. Leuleungiteun abi teh. Baruk aya nu ical Agan. Baruk aya nu ical Agan. Mirta ngadeuketan. Naon nu ical teh? Cek Harja. Barabat ku Den Surya dicaritakeun. Harja jeung Mirta garogodeg.
Geus jol deui we kanehan asa malawading aya jelema maok nu kitu. Disebut maok ada lainnya. Ieu mah sasat menta bari akon-akon. Nya maok we atuh buktina mah. Dan nu kagunganna mah teu mikeun lain. Mun kitu mah maok. Naon we nu lumrah tapi teu kaharti asa teu pupuguh maling potret. Nah keur naon nya? Da moal payu dijual. Duh Gusti Agan, abong-abong tereh kiamah. Bangsat gitu lumrah namanya, bangsat terlalu lumrah. Potret Agan atau napi potret itu, potret den nu dicandak teh. Tanya harja mah, tadi cek maneh maok, ayeuna dicandak. Nya sarua dicandak kalayan teu izin tinu bogana sarua jeung maok deuleu. Nyalang we harja mah. Oh, Kang Mirta mah, potret pun bapa sareng pun biang eta teh Kang. Tuh. Angot atuh ari kitu mah. Beuki emang we abdi teh. Mun potret enden mah aya we meusan Agan. Keur agulkeuneun. Akon-akon dipahugi potret kudu geulis ari ieu, masyaallah. Keun wae eta tong loba beja. Urang rada talungtik we kapan urang teh upas. Boga kamampuan alungtik susuganan ka beung ke nu boga dosana. Cek harja kalayan daria. Moal salah ieu teh aya patalina jeung nu ribut di kubangkul teh panginten Agan. Keun we heulaanan lah. Ayeuna mah itu di bumi paes leleh heulah. Pomagan ulah teu angkat. Hawa tos pun bojo tos kaprak-kaprak nyagikeun. Ih geuning komo saya rezeki nang tang jurit. Ari uing moal kangkir mapag musuh. Mapag lauk ja. Bogoh we atuh pirakun teu. Da menak mah tara sedepeun hulu lele. Ari taeun teh rajan diondang rek di titah ngawakilan ucing. Mirta bari nyengir. Mitra kaum dangu, sup saya asup ka kantor, maksakeun digawe bari mikir-mikir pijalaneun hayang nalungtik nu boga dosa. Geus sababaraha peuting manehna teh ngampleng teu nganjang-nganjang ka kubangkul. Hatena mah geus karenyeng hayang gok jeung urang ditu. Malah mun hade mah mun teu isin ku ibu ramana mah sok hayang noyod unggal peuting. Heg keur kitu teh ngadak-ngadak hujan angin gelap dordar. Ambeh teu bisa balik, ambeh sosonoan saseubeuna. Tuluy diandeg ngendong. Sapeuting daek saminggu angot. Hayang geura kauntun tipung kapalupuh nangtung. Karenyeng hayang gok deui geus teu ngalang-langan. Poe ka poe geus kaliwatan. Dina kayan anu samodel kitu capek hate dan Surya teh balas sababaraha poe mikiran potret anu leungit. Weleh taya nyai-nyai implengan saha atuh jelemana nu butuheun ku potret sepuhna. Babakuna ku ngan sakitu-kituna teu boga deui potret nu jeung indung bapana teh salian teh eta. Potret nu ayeuna leungit teh Ari breh teh nempo foto eta sasrog jeung jirim almarhum bapana. Mitra saminggu geus kaliwat. Lila anggar weleh potret nu leungit teh eueuh laratanana. Moal balik deui ku dipikiran cek dina hatena mending dibang balerkeun bae. Da geus puguh leungit. Kituna teh bari jeung keukeuh aya srekna kana hate yen aya jelema nu ngademitan. Kutina hal eta hayang nyaho naon maksudna.
Peting na Kancling dan Surya Indit kaku bangkul. Satu sonona oge bubuhan geus saminggu leuwih teu patepung. Atuh mani mamayu ngawangkong teh. Nepi ka eleh enden teja mah jam 10 ge geus ngampi. Tuluy nama jongjon duaan jeung enden mari nepi ka meh tengah peuting. Datang ka imah waktu balik ti ku bangkul teh lalaunan pisan dan Surya muka pantau teh. Sieun ngabari bina nu boga imah. Era ongkoh sieun kanyahoan peuting teuing. Jajengkean asup kanggon oge da puguh lain imah tembok. Na atuh ari breh teh nyampak bungkusan dina meja. Bungkusan naon ieu teh? Cek dina hatena. Oloh. Mani dialus-alus kieu. Ditalianana oge meuni ku pita weuteuh kieu yeuh. Siga bungkusan souvenir. Cenah bari nangtang nengteng di alak ilik. Bereh aya tulisan. Nu isina kieu, haturan juragan sea. Barang maca teh jadi tambah penasaran. Nati saha? Jeung naon atuh ieu isina? Cenah. Cek Den Surya ngomong sorangan. Porosot we talina dilaan. Bungkusan terus dibuka. Di luhur langit ka tembong bulan dina peuting harita teh caangem prai. Kapulas ku mega bodas. Halimun peuting geus mimiting ngarei ngayapak kasiring ku angin gunung. Ngarungkupan pilemburan, ngarungkupan tatangkalan di papai sajumpluk-sajumpluk. Waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandelem hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.